bageula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah itu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ka nyahoan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta jada kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan. Balik kan ke pondok, balik ke pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok ke gang gitu tah. Aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal kapanggih bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang neuleuhna lumpat di dinya bae. Ye, kasih saya jelema ieu. Aja kukula dikitu teu bohong. Teu. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok. Aya gang pondokna teh belah dieu make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah sana. Wah, jangan suka gitu lu ah. Kareng pocong bener. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, mun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan. Putuh loba, jin loba, kemudian kuntilanak loba di dieu. Loba.